terus di pesantren. Masya Allah, asal ngadenge talar. Otaknya hebat ya sih. Masya Allah, lamun hayang cerdas kan aya tulis dina piring cician cai hujan amin tazakuri jironin bidi salami mazadada manjara min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa bet amhabati minta cician cai hujan langsung ulah kena naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak insyaallah seringan insyaallah cerdas eta hikmah tina bet tina burdah baheula bapana nyieun ka Haji Pendi nyieun alhamdulillah dijieun ku jannah tiasa tabur ku bapana tabur nah dijieun brak aya nu ngihan budak diidum ku nyana atuh kos ge balukarna ieu salah nginum ajur jadi kieu geus nasib berhenti ditu nya ya nyangakeun sadaya-daya teh kasalahan nyana ge waktu nginum nak bau jengkol cenah ieu Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakresana Abah Haji Subandi di Panggang tapi masih hirup sanajan di Panggang hirup wallahu a'lam handap nama oge ka Kiai Haji Jamaluddin selaku guru urang anu alhamdulillah semangat
Kiai Haji Nurjaya anu geus kacelun ka aun-aun kakoncara ka mana-mana ka beja ka unggal nagara rencang munding alhamdulillah teka kantun ka kiai-kiai nu sanesna nu hadir dina ieu haflah nu kusim kuring dimulyakeun tamu-tamu urang alhamdulillah di negara aya wakil bupati di pertahanan polisi Ambalaya TNI aya bahkan Kapolda nage hadir ya digigirin ka tuhu kula tadina Kapolda jadi Kapol Kalapa nu paling kusim kuring dihormat mah ieu we cocokan sim kuring alhamdulillah ieu teh duko bisa durek bisa duren duko artina dudak kolot durek dudak torek tapi nu hiji mah bagus sama duren duren mah ieu mah lain durak keren sebenarnya alhamdulillah eksis kolot tapi gayana gaya ABG rumah bil khusus pisan karerencangan sim kuring sekaligus selaku panitia penyelenggara cak Haji Mamin tadi cenah Haji Pen Pandi ngasepan malam ieu nya geus ngarewas deuleu Haji Pandi kasep pastina mah hayang diberes samin gitu seluruh kru panitia penyelenggara Walimatul Wakirah Masjid Tajul Huda lukusim kuring dimulyakeun mudah-mudahan orang sadayana kembal di tempat aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana kempal di ieu tempat di Nararaga Walimah Wakiroh gunting pita patali jeung masjid ieu rengsek dibangun teu kaharti sabarna keur ieu kula ka dieu Walimatul Wakiroh kuari Wakiroh deui ieu si nu puyeng kula tanyana sabarna gunting pita 2 kali asana urang dieu mah paruyang kayaknya tapi berenang kusabab hayang aya kabarokahan ieu masjid ngundang kiai-kiai ai kula melah atuh sapira kula cukup sebenarnya mah ku Ki Jamal ge kula ge kadang mah ngabutuhkeun nyana aya di ka mana besi supir sakali waktu tuh siapa sok suuzon supir masjid ieu mah lain supir mobil Haji Pendi bae cukup mun teu nabrak alhamdulillah
Sakali deui berkat inayah Allah orang kumpul di dieu sakaligus nyaksian karena selesainya beresna rampungna ieu pembangunan Masjid Tajul Huda dengan harapan tentuna rumah tanahna takmirna ngararapi zohir jeung ngararapi batinna ieu nu diharapkeun teh sebab loba nu bisa ngabangun masjid tapi ruhna eueuh loba nu bisa ngabangun ulah 100 juta miliar babarieun komo ku nafsu teh misalnya aya nu calon lurah hayang kapake nyieun masjid eta ngaranna nafsu aya nu endeup calon DPR mun teu nyumbang gede besi teu kapake nyumbang eta ngaranna nyumbang ku nafsu deuk pilpres kunjungan di dua belah pihak aju nyumbang ka eta ngaranna nyumbang nafsu masjidna bakal kahuruan kahuruan maknawi panas di jero masjid di kula tadi cicing di asana panas amat apa masjid apa deket aja pengen teu ngarti kula ge lamun urang nyaritakeun bahasa ahli Allah aya hiji kecap kullu syai'in yad'uka li nafsihi wa yahjubu setiap perkara teh ngajakan jeung ngundang ka anjeun ngagero-gero tur jadi hal lamun kurang bisa urang hirup di alam dunia teh horenganan sekitar urang nu kadeuleu teh ngagerokeun urang liwat ka lapangan main bola ngagero-gero kadarieu ya kapten ke sebelah sana ayahnya ngagerokeun ku nafsuna anu aya minat main bola pasti lebaik nyanyi nyebutna lebaik siap lewat deui urang teh ka hiji tempat barang di deuleu aya anu keur kikituan teh naon tah ngaranna urang di nyaon teu bolana buleu di kitu sak tak naon nu bener atuh ngomongna sia nya masalah bae tuh bilior Masya Allah karim nya nama dek eta dek ka dokter nyebutna coba abdi take off jajakeun atuh tah mah landing goblok salah ngomong dek check up kayaknya nama take off udah kohara dokter guys keom be meureun dek ngomong besi kabur ya pasien take off coba abdi take off tapi jangan teu buka rasa salah biasa bae kalem biasa bener bae aju keluar ge ngomong abdi tas take off nah iya jelema kadeureuna mah pinter horeng odog meski modal nah eta bangunan anu di jerona aya biliaran teh yad'u li nafsih nyana ngundang ayo ka dieu ya Allah orang parahu mah aya bae nu mampir ayalah bali bejakeun lah
ampun lebih ya biliar Masya Allah karim lewat deui melalui jalur partai kosong ya kursi PDI kosong ya PKB kosong ya Golkar langsung melebek ya PDI lebek ya PKB lebek hampir nyanakan ini kullu syai'in jadu tuh kamari iya Haji Ombi digerokeun ku kursi wakil Ombi sini deh LGBT atunya naga lebek Masya Allah jadilah ya kullu syai'in jadu kabeh ge ngagerokeun melalui nafsu-nafsu nu aya di urang kabeh kagerokeun ketika aya nu make tiung koneng make kabaya make samping Masya Allah kadele di tukangna necis Haji Pendi kadi lebek atuh bebeja kaku lagi kayak cenah kumaha ieu fotona kos kieu terus sia mah boro-boro geulis kieu atuh keboreuneun ge ku sia ditumpakan lebay kullu syai'in yadu kabeh ge uringanan ngajakan ketika aya orkes eta teh iklan hayu ka dieu breg ka dinya aya band hayu ka dieu breg ka dinya ketika aya sekolahan hayu ka dieu breg ka dinya ketika aya pangajian model kos kieu urang ka dieu hayu breg kullu syai'in yadu cuman nu bahayana urang kaajak teh ku nafsu wayah jubu nu bakal ngahijab lamun urang teu pandai-pandai ngoreksi diri kadang-kadang urang cicing di mana bae kaajak ku ajakan teh teu jadi ganjaran padahal lamun dikoreksi dek cicing di mana bae hirup dek di mana bae bakal numpuk ganjaran jeung ganjaran ibadah mah teu kudu ka gunung ya ibadah mah ka Allah ja Allah mah lain di gunung ibadah mah teu kudu ka leuweung ya ibadah mah ka Allah ja Allah mah lain di leuweung ibadah mah teu kudu ka pondok pesantren ya Allah mah lain di pondok pesantren di mana bae ge aya ibadah mah teu kudu di majelis talim teu kudu di masjid teu kudu di mana bae nu penting bisa tak ieu ngabisakeun ibadah ieu lah nu hese di hareupeun biduan ge jadi ibadah tajakeun ka wakil bupati nu mantaknya nama munaya orkes hadir ge bari ibadah tuh daripada Haji Pendi di masjid Haji WA-an jeung jahe atau maning Haji Ombi di hadapan biduan tafakur tuh atuh ese nyana wae dek ngariung tas bae di bawah ke masjid patilu kullu syai'in yadu sedangkeun aya deui bahasa kullu syai'in yatlubuhu ma minhu ieu bahasa laluhur kabeh setiap perkara bakal diteangan kupi bakaleunana jeung ku kaaslianana kullu syai'in yatlubuhu setiap perkara bakal neangan hu kana eta perkara ma minhu aslina urang teh bakal digerokeun ku asli-aslina al jasadu minat turab jasad urang aslina tina taneuh wa turab yatlubuhu taneuh teh ngagerokeun urang
unggal urang cicing unggar urang liwat nuku urang di lengkahan taneuh teh ngegero-gero urang pendi sia teh geus kolot sing tahu diri ulah ongkos ABG tolol goblok ngagerokeun sabenerna kabeh ge gagerokeun jeung bakal diteangan ku aslina bakal diteangan ku aslina ulah loba-loba urang nyeun contoh urang lapar bae aslina urang lapar kajen teuing urang dibere duit kajen teuing urang dibere emas kajen teuing urang dibere mutiara di tengah-tengah lingkungan jeung daerah nu eueuh sangu moal bunga sebab lapar hayang sangu yatlubuhu mamin ketika urang dahaga nu diteangan cai ketika pemajikan maut nu diteangan lah iya ge ana ganti neong kronjo arep lah umure 81 eta ge nang di Jamal mere teh kira-kira umur 80 hiji tah mah lain mere ngahina tah sebenarnya mah saboda tah urusan jeung Ki Jamal aing mah teh lu campur nganter moal hadir moal kullu syai'in yatlubuhu maminu setiap perkara bakar diteangan ku aslina nu paling sieun mun dijabarkeun hiji-hiji panjang nu paling sieun keaslian urang teh bakalna surga apa bakal neraka ngeri keaslian urang teh diciptakeun ku Gusti Allah teh pi sorgaeun apa pi narakaeun ieu nu ngeri ge yatlubuhu maminhu gerak urang jadi naon bae ge lamun pi sorgaeun mah bakal positif bae kabeh jelema suuzon ka polisi lantaran polisi teh penegak hukum tapi ternyata nyana anu ngulin-ngulinkeun hukum endeuh saha anu teu greget ka polisi tapi teu sakabehna polisi lamun diciptakeunna polisi bakal pi sorgaeun atuh polisina ge di masjid bae atuh henteu dinas-dinas cenah di masjid bae lantaran pamajikanna galak sanajan kuarina jadi kiai dasan diciptakeunana bakal jadi ahli neraka ih kiai na ge hiji lamun diondang kuno susah jelok daek percis kos Ki Jamal tadi ngomong dua lamun berkat naleting ngomongkeun tilu lamun teh amah nyana henteu dibere ku pamarentah marah bahkan nyeun proposal tadi itu lah sok serius ya Haji Berjaya tah eta teh pinaoneun yatlubuhu maminhu pinaoneun teu karika urang lamun nyaritakeun seputar polisi penegak hukum lamun nyaritakeun TNI sebagai garda terdepan negara loba suuzon tetapi henteu sakabehna kitu sebab loba tentara anu diangkat jadi solihin ku Gusti Allah diteangan ku keaslianana dasar diciptakeun bakal jadi ahli surga tentara tinggal tentara moal daekeun nya nampilingan jelema moal daekeun nya nembak jelema kecuali musuh-musuh ditembakna mantap kamari ya ngobrol kula jeung TNI nya geus kebal cenah teu nembak jelema ieu cek nya teh teu nembak musuh kula ingat saya kasih nih saya wakafkan biar saya emang berapa Pak Kiai ini gayanya kayak anak muda Pak ada serinya naga ya lubu maminu jadi ieu teh loyog-loyog urang teh horengan geus diciptakeun ku Gusti Allah kajen teuing jelema kumaha ge ieu teh deuk diciptakeun cak indung bapakna bakal kena jadi bupati sakolahna kelas 3 teu naik-naik betaheun jasa di kelas 3 teh istiqomah naik-naik atuh ira jadi bupati horeganan tujuan indung bapa hayang kena jadi bupati Allah mah geus boga rumus bakal jadi tukang sasapu ya tubuh maminu teu naik-naik
aya jelema teh ieu teh ulah jadi polisi sebab polisi mah kitu-kitu dan kitu-kitu tetep bae nyana diulah-ulah ge ku bapana daftar deui diulah-ulah daftar deui jadi Masya Allah geus jadi letkol naon hartina letkol ieu tadi letkol jengkol jadi apa ya lo tuh jauh ya mun kukula di mun di asup polisi naon aju kalau mau naik naon nyana tek cerita datang ka nyaho bae teu nyahoeun teu nyahoeun asa datang bae tamu ka imah kula sareng mah tetep polisi naon eta pangkatna atuh deuleu Gus ya ieu na ieu ya emang naon atuh eta kan aya tanda tadi dia sim nyana nyana ka kopral dong hiji ketika kula nyarita eta kombes naon aing angel ngobrol jeung sia geus diajak ongko bodoh terus tah kula mah sok sadar oh horenganan kullu syai'in yatlubuhu minhu emang sakitu jangan mah kaayaanana atuh sakitu bae men kuluhum bae sakitu la iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dua bahasa ahli Allah ti Allah nu kudu ku urang direnung Masya Allah karim horeng setiap perkara teh ngajakan ka urang melalui nafsu-nafsu nu aya di diri urang neuleuh naon mege kaajak ketika urang neuleuh motor cek motor hayu sia ka dieu beuli aing teu boga duit kredit lah nah iya kan beget kredit kabeh wah tuh kadeuleun kalain deui mengkerut ieu nanta kullu syahid yatlubu baheula teh aya hiji jelema awewe beuh luar biasa deudeuhna ka anak teh hayang boga anak begitu lahir ke alam dunia pas ini jeung salakina bapana urang bunga jasa boga anak lalaki emang ieu kahayang urang ngaranan beun nu bagus yu supaya jadi kiai bagus atuh ayu urang ngaranan Badruddin iya karim aya di dieu Badrus Salam ieu mah Badruddin bulan agama dengan harapan agama kasinaran kumanehanana di mana aya popoek bisa nyinaran di mana aya karicuhan bisa nyinaran di mana aya karurupat bisa nyinaran yuk urang ngaranan Badruddin harapan supaya jadi kiai bagus jadilah di garanan Badruddin mantep guys di marhaba geus umur 5 tahun di Sundata ya Allah harap ku bungah-bungahna sekolahna maju kelas 1 2 3 sampai SD cerdas luar biasa terus di pasantren Masya Allah asal ngadenge talar otaknya hebat jasa Masya Allah lamun hayang cerdas kan aya tulis dina piring cician cai hujan amin tazakuri jironin bidi salami mazadada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa bet amhabati minta cician cai hujan langsung ulah kena naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak insyaallah seringan insyaallah cerdas eta hikmah tina bet tina burdah baheula bapana nyieun ka Haji Pendi nyieun alhamdulillah nyieun ku jana teh tabur ku bapana tabur nah dijieun brak aya nu ngihan budak diidum ku nyana atuh kos ge balukarna ieu salah nginum hajur jadi kieu
geus nasib berhenti ditu nya ya nyangakeun sadaya-daya teh kasalahan nya lagi waktu nginum aku bau jengkol cenah ieu beureun tah hayang cerdas tarek ngahajieun masyaallah karim. Nah dingaranan budak Badrudin sekolahna cerdas ya Allah ya Rabb bae masantren Abu Hara kesimpulan nama budak bisa ngaji si Badrudin teh ya Allah ya Rabbi pikar sepet barang datang ka imah mulai bergaul jeung pemuda-pemuda nu lain katariknya na ku pilpres. Waduh mantap mulainya hayang nyaho dina urusan-urusan kenegaraan mimiti ilu pilkada naik pilgub terus pilpres wow naik kapal dong jelema dihandap modal tuh sabangsa jeung dijamal hidup-hidupan eta ge dititah ku Nur Jaya we masyaallah kan kabelah dieuna cak mana teh ceng Badrudin maneh teh ieu teh geus kacaritakeun babaturan maneh jeung guru maneh ge nyaritakeun maneh teh pinter ulah loba omong mak pengalaman mak jelema mah ulah haju naon gitu ngaranna ku uleun nya mah yang pengalaman sedangkeun jelema lamun geus ngadahar duit pamarentah beteungna mulai suuzon haju ngomong-ngomongkeun batur haju kabelah dituna geus lain ibadah dedeleuana teh duniawi cacak beteung teh ku urang geus steril make bersih na filter tetep baik urang hese lempeng ka Gusti Allah komo ieu mah tapi kunyana ieu teh pohoan nyana teh kana aturan-aturan beteung oh segala rupa di dahar atuh komoditi polisi panas di polisi aya komporan teh mah panas di TNI sarua oh asal geus kadahar mulai jeung jelema edeg kieu bae apage jeung jelema kok teu nanya sih ka aing mulai suuzon pan ari kiai mah teu deuk nanya gae teu nanya mangga bae masing-masing bae kan ngeunah ketika aya batur sasalaman digerakkeun beureun ku Allah yang sasalam ketika henteu atuh mangga bae teh urusan ganjaran ieu kan ngeunaheun ka urang aya jelema merek alhamdulillah ganjaran jeung manehanana atuh keur teu merena bae atuh urusan papirah dunia ieu janu di imah ge can beak di dahar kan tiis ieu mah lain kan Ki Jamal mah da sabaraha ji merena ji ambo udah ditotog gitu mah atuh pan geus pokona umroh lah teh cak aji pani beak teh mah keuntungan aing eta teh tiis lamun geus kos kitu mah wah ieu si Badrudin teh kuari masyaallah ngomongna pinter lantaran kapake ketika pilkada ngomongna jitu lantaran kapake jadi jurkam ketika pilgub ngomongna hebat tuh tadina teu bisa jadi capetan lantaran ilu pilpres oh luar biasa ngeunaheun ngomongna untuk lisalamatil ummah hubbul watan minal iman dalil-dalil teh kunyana dikumpulkeun ngeunaheun ngomongna sakecap dalil ngomongkeun ka kiai-kiai nu cara ricing kiai kos kitu aja naon cekan kiai mah anu bisa ngabangun zahiran wa batinan cekan teh beuh atuh aing sakadar kiai cicing bae mang najeng amil hijau rubiah bae kiai naon kos kitu tuh kiai mah ya kiai ngaranna mentak jadi kiai mah kudu mah sagi
lamun geus ngomong jasa dalil Al-Qur'an, hadis dan lain kalaluan murudul makin ka dieu makin nu ngadengekeun makin ka dieu makin kan kiai kitu mah kapakena keur usim pilkada kapake beres pilkada moal daekeun ngarugikeun usim pilgub pake beres selesai usim pilpres tas pilpres wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai. Aduh, beres pilkada, beres pilgub, beres pilpres, beres dapil, naon dapil, ya, tinggal dapil, coba jadi mau milih ya lu bagus, mau milih nama umur nanya udah datangnya hente, guys, jadi bagus, daun gitu gara ada temiraga nah iya mah geus beres nu ngadengikeun ngaji jeung santri-santri balik ngaji mingguan areueuh kabeh kabaheula mah sok dipanggil di balai desa di kabupaten kuarin teh geus tempat tinggal ngomong apa yang ngocoprak nyana lempang be bari tafakur ka Gusti Allah sebab tadi nama santren kan kiai lempang geus teu make sendal-sendal acan tuh begitu jauh ka dieu ka ditu kapanggihlah jeung jelema keur naik himar barita himar teh mawa 2 karung nyana di luhur karungna di handap ka sisi katuhu hiji ka sisi kenca hiji begitu manahanana ningalikeun kabeneran keur eureun eta ge jelema eureun di sarua nu naik himar eureun bareng ditanya kumanana ai ente dek ka mana atau tes di mana kula mah jelema susah cakna pedagang. Dagang naon tuh? Dagang gandrung. Oh iya 2 karung gandrung kabeh lain. Ieu sakarung gandrung, sakarung mah batu. Pat make batu kabeh saimbang cakna teh. Kan ai saimbang mengeunang. Mun sakarung doang batu kan mal beres. Cakna bodoh. Cak nu tadi cak nu pinter teh bodoh. Jangan nanya, bapak di mana keren amat. Kula ieu baheula mah kiai cek. Kuari, ya kuari ge kiai kene sih. Atur nuhun aduh cek nya kula kabagi jeung kiai bunga amat. Dina hatena teh deuk minta doana gitu. Ngan moal akalah ngobrol heula. Kiai mohon ketika tingali kuku lagi cekena wajahna wajah kiai waduh waon teh jeung Ki Jamal atuh babaturan oh nya jeung ari jeung Ki Nurjaya eta deui atuh pokona jeung nu karitu masa bangsal lah belum macam Masya Allah kiai ai kiai ketingali ya siap jelema majang hiji kudu boga ilmu di mana urang boga ilmu kumaha bae geungeunna ieu model ujangnya ieu salah ya masa sih nyiksa ka himar emang kunaon atuh ieu kan 2 karung lu sakarung ieu gandrung lu sakarung batu atuh teh kan nyiksa beraten himar iya bisa imbang aya yang saimbang mah tuh mantak naon batu da piceun ieu setengah di dieu setengah di dieu jadi kan bagi 2 kan geuna tah ngagunakeun kapinteran mah kitu bener oge nya cak nya teh pinter berarti jelema ieu ai bapak ieu ngagunakeun kapinteran melalui kakiaian maksudna geus boga murid sabaraha barali cenah murid jai barali ayang teu jamiahan minggu ieu mah loba kuari eueuh hiji jacan geus kitu kajeun atuh teh malah urusan ngaji ieu
nah ieu mah meureun nu kuari mah usaha meureun usaha naon ja pinter jasa kadang aku lagi ieu jarak harti tak karung bagi dua heueuh bener berarti kan pinter ieu boga barang-barang naon we kapinteran teh kuari digunakeun beak kabeh teu boga naon sendal kita tuh gableng aing oke bangkrut Kiai lamun kitu meureun boga simpenan duit atau emas hati jangan aing boga simpenan mah teu kudu lelempangan ieu ge lelempangan maksud aing mah ieu kieu sugan bae aya murid-murid aing nu baheula deuleu aing susah teh nya ngagerokeun aju adanan nya ku mere majang ongkos bolak-balik atuh nya ngagero-gerokeun dahar tah harapan aing teh kos kitu nya langsung kieu bae mendingan aing jadi jelema bodoh daripada sia jadi jelema pinter japan sia kitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakan aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pamajikan aing kahirupan anak ku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah bolong yana langsung kieu bae Ki Jamal di mana aja kena babaturan aing jaga aing aduh jadi kos ieu paingan cekna santri laleungitan paingan jamaah laleungitan paingan teu boga naon gablek naon pola pikir kapinteran jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicarekan kuno bodoh atuh ya mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dilindih ku ilmuna aing moal guru ka jelema anu jago ngajina jago filsafatna jago segala rupana tapi justru korenganan jadi nafsu jeung nafsu bukul tayang aing mah kajeun teuing kos kieu ge aing mah maning jelema bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapentak anu saja langsung gas balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wae ba kiai ti heula kula panderi atau kula ti heula kiai panderi tayang emang memantak tayang kunaon besi tepak nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa nama kadang katularan ku sia aduh nah ketularan tina borok mah kurang bisa diomean ketularan tina atil bisa diomean ka dokter ketularan dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan di dalilan geus aya di nyana dalilna di nasehatan geus aya di nyana nasehatna tetapi horeng kadeleuna bangkrut ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalinger mulai tanya mikir geus kieu aing lah ceukna teh datang deui ka ieu kiai lah mana ieu kiai anu bisa nuduhkeun aing mana kiai anu bisa ngalempengkeun aing akhirna nyana silaturahmi ka Ki Jamal babaturan kan Assalamualaikum hei cai ente Badru kawan jaga dia aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate ayo milu jeung aing maksudna ceramah geus nyupiran aing sia sakian teh sia goblok Jamal aing deuk ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia atuh hayung kege meunang saberkat-berkateun aing mah lain hayang berkat aing mah hayang bener hate ku sia kudu aing diajakan kos kieu atuh cek aja Jamal teh aya hayang bener hate mah boro-boro sia Badru aing ge ieu dangkal bae aing teu bisa ngurusan lain teu bisa baca kitab lain tapi puyeng aing ge sarua datang deui nyana ka Nurjaya itu jadi aing lah di Jamal mah teh. Assalamualaikum. Oh ente Badru edan. Aing bari geus bau hirup
maksudnya antri baralik ngaji mingguan geus eueuh ku nagara geus teu kapake aing bari nganasehatan jeung nu bodoh ge kamari ieu nu bodoh embung bareng jeung aing mun sia teu heula cenah aing atuh aing ge bingung ieu mah deuk ka dieu aing ulah deuk ka dieu we deuk bilu jeung maneh Tilu Jaya aing mah kumaha we panglempengkeun hate ayo Kyai kajagal bawa tah keneng atuh aing mah deuk ngaji ulah ditameujit ke goblok aing ada ngaji atuh kunaon aing ditah mencitan kebon teu beres aduh cek Tilu Jaya lamun ngalempengkeun hate mah aing teu bisa lantaran kadang-kadang kebocan dibayar ge kuing dipencit bae geus leagan kanu saja cek nanti aduh kapanggih lah jana jeung hiji kiai Waalaikum panjang dongeng nama tanya aya 10 kiai nanya neangan dina kitab nama akhir namanya singkat da bae alhamdulillah kapanglih kemanehanana jeung hiji kiai saha maneh ngaran Abdi Badrudin kataji ku ngaran Badrudin teh hatina ieu teh bulan agama kabaca ku mama nu mantak ma bapa anjeun ngangaranan Badrudin teh beureun harapan mah supaya bisa nyangan jagat minimal kampung eta bener ajuk wari kumaha poe cek kiai ieu mah ku gerhana sebenarnya Badrudin teh ku gerhana ke negara jadi poe boro-boro jangan jaga nyanana ge kabeuleuh nyaeta tuh kumaha kunaon kiai kumaha ya abdi kumaha ayo geus pokona kieu bae milu heula jeung mama di masjid mana mama di masjid Tajul Hudayu boga Haji Pandi di cek kula mah teh masjid hareudang mama meureun aya sumbangan di negara pan sia aju ka ambek kitu lain deui karasana hareudang ku pan sia nyaho urut kula mama kula baheula lain ditempelkeun di majlis di masjid di pondok di kabeteung-beteung pinuh ku duit dapil-dapil pinuh rusak mama aduh cak mama teh sia aja seukeut ieu pikiran mah alhamdulillah meureun aya ti Gusti saeutik bae aja sia kon jadi gerhana kieu gara-gara Ki Jamal jeung Ki Nur Jaya ngajakan kula jadi kos kieu teh gara-gara babaturan yak cara tungtung nama jadi kos kieu bae lah masyaallah geus kieu bae engke ujung-ujung nama maneh teh cicing di masjid sebab kullu syai'in yad'u setiap perkara bakal ngajakan ka anjeun ku kahayang maneh kabari teh kaajak ku urusan-urusan kegiatan negara eueuh masalah maneh kamari ieu kaajak ku urusan bajidor eueuh masalah tetapi satu saat maneh bakal digerokeun ku masjid maneh ieu kira-kira lamun neuleuh masjid kuari perasaan maneh kumaha poek kieu poek hayang maneh teh eta nyaba ka masjid teu hayang sugan hayang eta teh iktikaf di masjid bab dage pohoan bab iktikaf sugan atuh maneh teh pernah kadinya nyumbang boro-boro nyumbang mama kula liwat ka sisi masjid didinya loba jelema pindah jalan kula mah ka ditu di mana eta sia di Parahu aya ka masjid lamun deuk umroh aya beuh hayang didoakeun hayang salamet ulah aya gangguan hay kitu mah rek umroh teu haji henteu teu ka masjid
Masya Allah itu mah di Amerika lain di dia mah lebih parah deh dia mah. Tah geus kieu bae kuari masih aku dulu mandi bae nya geus bae ulah eureun-eureun mandi geus balik ka imah. Alhamdulillah capena kula dinasehatan ku guru nikmat jasa akhirna datang ka imah teu eureun-eureun mandi asal garing mandi kadang ngeueum kieu hampir lodoh awak. Cak mana teh Badru Aisyah kuari kulaon mandi bae jam beureun mandi tiba heula ge sakali dua kali ai ke panas beureun tabarrud ai kuari sia jadi kabalinger kieu ilmu sia tu gunakeun Badru je sia teh mah santren baheula teh ieu mah ngeueum sakumaha hiji pripai kieu aya naon sih aya naon ulah boga guru mah cek guru cita titah mandi bae tanyakeun deui coba tanyakeun mandi naon ieu beak pisan yo ampuh cek jelema teu bayar. Coba tanyakeun guru jadi ngabodohan budak teh jadi ngabodohan cek nya heueuh nya jadi kos kieu cek eta kunaon akibat ngadahar duit teu beres duit ribawi di dahar duit haram di dahar kiai tinggal kiai oleh error teu connect percis si eta teu connect lah. Ya Allah ya Rabb nanyakeun deui mama kalaresana mi kiaina teh mama Subki abdi teh ku mama teh piwarang mandi na ieu teh mandi teh abdi teh sabulan kaduana ieu mandi bae awak jadi pararuti kieu bahkan ieu bangunna geus jadi naon kitu ngaranna kararembu awak teh barari Aisyah emang mandi naon atuh mandi sakumaha parentah mama Badru ai maneh jadi bodoh maksud mandi teh istighfar ngan bahasa ahli makrifat mah mandi cai teh ngageroan di mana-mana orang tas junub cai ngageroan pendi ka dieu heula ulah waka ka masjid ulah waka maca Quran mandi heula cai teh ngageroan lebih nu boga kuari mah teu boga can boga kuari dek dikumaha-kumaha ai can boga jeung wallahu alam sampurna wallahu henteu aduh ya yang ngadahar obat kuat ge salah ngadahar jamu klingsir di dahar. Salah gitu jauh makaning dua kita mah saminggu tambah mal beres-beres pajar madu kecap. Nah urang teh lamun kuari hareudang cai ngageroan di mana waktu zuhur cai teh ngageroan ka dieu wudu ku urang teh lebek teh jadi doraka ketika urang junub di geroan dan lain-lain sebagainya cai teh horenganan ngomong sumber cai sadunya emang di mana gitu sumber cai sadunya di Palestina di hiji batu gede di hadapan tanah tidinya ngalir ka laut di laut disedot ka luhur di luhur dihujankeun ka unggal nagara Palestina cai teh sadunya ieu mantak urang lamun ngadekeun orang Palestina kuari keur ceurik urang nginum di dieu sumber caina di Palestina Masya Allah kari ketika urang mandi kuari sangeunahna urang Palestina keur careurik ayeuna teh cai nu urang dipake teh di Palestina Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina nu kamana teh tah satu saat ke Gusti Allah cai tersebut batu tersebut bakal di stop ketika di stop hujan ketika hujan karasa panasna iraha tunggu memeh datang dajjal ai dajjal teh naon gitu maksudna dada jeung bujal tuh nya mah ngadenge kos kitu teh teg atuh muri kan jatuh boga pan
Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi si Badru teh akhirnya salah persepsi. Orang mandi teh istighfar lantaran jelema lamun mandi zahir teh bersih tina kokotor, bersih tina najis, bersih tina hadas jeung sajaba-sajabana. Korenganan jang parati ngebersihan kolbu ba istighfar. Ketika orang neuleuh masjid keur megabungun masjid haju teh daek nyumbang, berarti aya kokotor di jero kolbu istighfaran geurage. Mulai kan eta masjid geus anggeus geus hajakal aing deuk ngabang deuk nyumbang geus anggeus. Nah kejadilah berarti teh can bersih teh istighfarna teh teh bagus tah istighfar cak guru teh horenganan mah teu paham sakumaha cai bakal ngabersihan awak istighfar bakal ngabersihan kolbu. Manta Kangjeng Nabi teu eureun sapoe-sapeting minimal 70 kali istighfar teh. Kaditu lemah geus teu ka itu mulai si Badru istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullah. Dasar boga ilmu tadina langsung caang deui ku ari mulai ngomong letih lemah lembut deuleu masjid teh ngurucut cai mata kamari mah aing deuleu sia teh masjid kos sakumaha musuh teu hayang jeung teu katarik aing ka sia padahal ilmu aya nyaho aing keterangan masjid teh nyaho tapi ternyata horenganan ku poek hate mah masjid tinggal masjid. Ayeuna mah kabita deuleu masjid teh lantaran masjid teh horenganan hiji syiar agama Allah. Bisa beda ayeuna mah deuleuan mata hate teh konek jeung mata ieu ketika neuleuh lapangan bola eta mah paranti main bal, ketika neuleuh balai desa paranti nguruskeun SPPT, ketika neuleuh di pendopo tamah paranti bupati, ketika neuleuh istana paranti RI hiji, ketika neuleuh majelis taklim ieulah paranti ngaji, ketika neuleuh pondok pesantren ieulah paranti ngaji jurusan sorga, ketika neuleuh masjid horeng ieu paranti taqarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah. Cekas tah ku istighfar mah cekas. Lamun teh istighfar masjid tinggal masjid, aya aturan nu deukeut imah ge salatna lain di masjid di imah lain di dia, tapi lain di dia mah leuwih teu lah. Di Cisoka kiai deui. Kiai deket masjid salatna di imah. Oleh bejakeun ngaranna moal. Jaka deuleu ku kabehan ge. Atuh. Da eta kan berarti kan dangkal hatena teu kadeuleu keistimewaan masjid, teu kadeuleu keagungan masjid, teu kadeuleu kahebatan masjid. Anu bisa deuleu keagungan kemuliaan kehebatan masjid teh jelema nu cekas percis kos urang neuleuh Masjidil Haram, neuleuh tanah Mekah. Lamun ku urang dideuleu ku mata zahir naon hebatna Mekah, ka dieu gunung, ka ditu gunung, ka dieu tandus, ka ditu tandus. Tatangkalan teh sapira tangkal korma hungkul, di dahar ge ku urang hiji dua heunek. Teu beuki urang. Nu teu ngabiasakeun ngadahar korma mah naon kaistimewaana, tapi kaistimewaanna teh ulah dideuleu ku zahir. Jelema nu endeuq munggah haji deuk umroh ka Mekah kakarak datang ka Jeddah, malaikat geus ngabeng-breng begitu datang ke perbatasan tanah haram, tanah halal. Ieu teh urang kan dipeluk ku malaikat, geus didoakeun langsung dipeluk, teu karasa korenganan eta teh jang ngalunturkeun, jang ngalebur dosa. Kakarak asup ka tanah haramna doang dosa geus raragagan. Tah urang lamun teu ningali ka dinya keagungan Mekah teh seperti eta, Masya Allah karim. Lamun teu deuleu keagungan maknawina atuh naon artina Mekah jadi Baitullah geus ieu mah selfiean. Heran kula ge. Manya toab teh kieu bae Allahumma 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 cek kula teh kula selfie atuh asal kula dikitukeun kieu deui ke jauh ti kula Allahumma 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 kukula deudeuh Allahumma jumlah tolol amat sih sebenarnya ieu Baitullah ieu sih izin ka Allah cak hate tapi terus bae cek jang dokumentasi sakumaha bupati budak buka dokumentasi sagala barang datang ke hotel aya
dokumen tak kiai keur saing tak kiai keur toat atuh aing kunaon dipoto jang tanda cukup ku Allah baik geus teu kudu kitu lain deui cak wah asal kieu we waduh masyaallah dikiekeun aya ieu cerita jang caritakeun ieu kula menang 2 poe teh ngadoa di Baitul ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan tah hape leungit sekolah teh mudah-mudahan HP leungit Gusti ulah teresep jasa kula keur sa'i kula keur toab kontan isuk da diajak kong ngaji urang ka masjid malah yang kunaon HP leungit cak kula nuhun Gusti nuhun Masya Allah bakaning ti Baghdad keneh tolong bantu boh ti Baghdad ka leungit-leungit di Baitullah di Mekah maksudnya hayu kerasa sia ku aing datang ka kuari terus ada eueuh sakitu atuh tolol jelema keur di Baitullah ge Allahumma nya mah kitu bae atuh kawala teh mah Masya Allah nah ieu ngaranna kolot odob tah si Badruk kuari mah loba istighfar Masya Allah karim kabelah dieuna boga pemikiran hirup sapoe sapeting teh 24 jam anu nyambung hate ka Allah teh sabaraha jam 24 jam teh nu nyambung ka Allah teh sabaraha jam rugi amat kamari ieu 15 tahun aing hancur-hancuran poho ka Gusti Allah boro-boro keur di luar salat keur di jero salat ke poho ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti tah iyalah nyambung deui nyana ka Gusti Allah urang lamun direnungkeun ku urang 24 jam nu tersambung hate urang sabaraha menit sabaraha jam ka Gusti Allah anu henteu nyambung ka Gusti Allah rugi berarti bakal dihisab urang ku teu nyambungna ka Gusti Allah nah renungkan ku urang Masya Allah meureun eueuh sajam-sajam acan nu ku urang pake salat 5 waktu sawaktu keur carita 10 menit be berarti kan 50 menit teh sajam tina 24 jam anu nyambung ka Allah teh sajam-sajam acan kitu ge salat ge teh nyambung ieu teh nyambung ulah tunjuk teh nyambung iraha teh lamun di jero salat teh nyambung ka Gusti Allah komo di luar salat mulai ya Allah ya Rabb irnungan teh luar biasa Gusti ku Gusti horeng dibere nah kullu syai'in yatlubuhu ma minhu setiap perkara bakal diteangan ku aslina lantaran indung bapakna teu sembarangan ngangaranan Badrudin teh dengan tujuan hayang soleh jadi kiai budakna di pasantrenkeun bisa adur-aduran sakumaha adur-aduranna ge ujung-ujungna mah diteangan deui ku pibakaleun manehanana ternyata horenganan pibakaleun jadi kiai teh jadi mulai kuari magahan ngaji teh hayang loba-loba santri teh dan hayang loba manapsu asal aya be nu nuturkeun ngaji hece ngaji mulai ngaji ami ngaji jurumnya gitu geges poho deui marki labziatun ge keur ieu mah 5 kuari jadi 7 labziatun labziatun mana dibaca 7 aja labziatun kudu wah macet kana ieu yang dahan ku muridna 5 meureun mama 5-nya cenah teh mama poho urut bergaul jeung bupati jadi kieu mama ya tah kuari mah nyadarnya sanajan salah ngaku salah kan hese salah teh ngaku salah lemah ngaku lemah eta panghese-hesena dihareupeun Allah mah ilmu ulah dibawa harta ulah dibawa predikat ulah dibawa ngaran ulah dibawa hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi 'abdihi henteu bi muhammadihi henteu bi rasulihi henteu bi nabihi tapi bi 'abdihi ngandakeun kangjeng nabi teh sifat kahambaanana asli tuturkeun ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikieikeun maksa ku Gusti henteu tolol merencak Gusti
Iya abdi teh Kiai Nurjaya, ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh. Atuh dibawa ka Kiai anana abdi teh Kiai Haji Supendi Aep. Ieu teh tukang karung teh nganipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti. Dibawa abdi teh nu pinter teh, abdi teh nu sugih teh, abdi teh jenderal teh, abdi teh presiden teh, laknat bakal ku dosa. Samaruk teh jadi lanat. Hamba abdukal asyiata ka hamba Gusti nu pinuh ku dosa, sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Nu bantah ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran. Ai pangeran teh tukang ngahampura, abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura. Nuhun Gusti kamina. Ulah dibawa abdi teh letnan kolonel yang sedang mensukseskan pilpres. Cak Allah tsunamikeun bae sia. Saya ini adalah jenderal ke-11. Masa jenderal ke-11? Ulah dibawa boh buya, boh mama, ulah la ismi wala ismuk wala ilmi wala ilmuk. Gusti Allah ngomong gitu, ulah dibabawa ngaran kula ngaran anjeun, ulah dibabawa ilmu kula ilmu anjeun. Tah geus aya di aing jaka bege nang aing kehambaan sia, aing menyieun ka sia teh supaya sia ngaku bahwa sia teh hamba. Mulai ayeuna Badrudin teh mikir, Gusti hampura hampura hampura. Neuleuh masjid teh caang ayeuna mah kadeuleuh masjid teh Masya Allah teu kudu diajakan asal waktu zuhur langsung dirinyi ka masjid katempo ku kabehan si Badru kuari mah jadi bagus asar gitu keneh magrib gitu keneh ngimamanana rapi teu ngajakan batu pan sieu mah lain asal magrib hai berjamaah ya imam ayo sia mumpung aya aing keneh. Ayo siap bawa rugi siap tengah makmum ka aing mah. Udah, amun aing deket diserekeun sungguh teh ku aing. Atuh, masa dayekeun ka makmum ka nyangat. Ya Allah, sakumaha tadi tah ku kesieun-sieun cek Haji Jamal merengket bae pan teu ruku. Iya Haji Jamal aya bae deui. Nah, ieu ge saruanya. Kehambaan mah ente kudu nitah gilincing asal kiai mawa kitab santri berolet geus teu kudu dititahan ngaji di mana bae jelema hayang ku sebab naon kehambaan ka Gusti Allah niat ngajina ge henteu rek naon Gusti abdi teh rek hadaman Gusti bae melalui ilmu dipasihkeun ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya jasa kabehna ge jelema polisi teh lah sakadar bajuna hungkul ai hatena mah jahat teh mukmin abdi teh bajuna hungkul hatena mah hate mukmin pamarentah teh bajuna hungkul PNS hatena mah hate mukmin ketika urang nyaritakeun keaslian komo deui santri pedagang kiai atuh diluruskeun ku urang ngadarengekeun kabeh tanpa aya muatan naon hiji bae hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti urang bisakeun model kos kitu abeh masjid teh kadeuleu loba masjid anu bisa ngabangunna hungkul tapi ternyata eueusian hatena geus we urang lobakeun istighfar gerage ka Gusti Allah abeh kadeuleu pondok pasantren kadeuleuna hina zahirna batinna mulia urang neuleuh hotel di Jakarta laluhur menjulang tinggi secara maknawina neraka ketika orang dulu pondok pesantren ya Allah ya Rabbi budak heueuh nya daekan ngajina horenganan nu bakal mindahkeun diri urang ti neraka ka surga alhamdulillah pede jasa ya Allah mun kitu masuk mereka kiai pugu rokok kiai di palingan atuh nu mata ka Juki Jamal embungeun ge jeung nyana asal non ngariung berkat leungit tidak mah momonon berkat atuh bener para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ulah terek nyaritakeun ganjaran nyeun masjid geus pasti terek nyaritakeun kahebatan masjid geus pasti terek nyaritakeun ganjaran lempang ka masjid salengkah-salengkahna be manroha geus tah mah pasti itikaf di jero masjid ganjaranna luar biasa
jang naon dicaritakeun ge aya hatena dangkal teka deuleu kaluhuran jeung keagungan masjid urang bisa nempo daek itu daek di masjid sote neuleu kaluhuran masjid lain bagusna masjid lain gedena masjid adapun gede bagus eta mah hanya sekadar seni masalah tapi intina mah keagungan masjid. Masjid adalah baitullah, rumah Allah. Bait diidopatkeun ka Allah cuk ahli bilagah lain lalagaan maknana sakumaha baitullah lain imah Allah Allah na di dinya tetapi keagungan baitullah luar biasa kitu kene masjid julukanana baitullah jelema anu lempang ti imah ka masjid menuju imah Allah mun hayang bersanding jeung Allah cicinglah di masjid mantak aya jelema harita teh cicing bae di masjid. Oh loba masya Allah iya ge sarua iya ge sering di masjid bae kotak masjid leungit bae insyaallah kuari lain kotak bae min kipas beak masya Allah barang katerwag teh ku masyarakat deuk dihadean tolol orenganan teu dibikeun deui ka masjid teu dibalikeun deui kabeh ka batok-batok bae emang geus pamustungan jelema. Nah, ieu kudu ge mata hate kolbuna caangkeun gerage. Caangkeun gerage mun aya urang jahe masjid teh sebenarnya tempat ibadah kok aing encan rek istighfar. Pondok teh horenganan paranti ka sorga anu sabenerna mah kok aing teresep ka santri jeung ka pondok pas istighfar. Beusi urang teh ieu dijadikeun ahli neraka tulus sayan yatlubuhu minhu. Setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana. Besi orang benci ka kiai orang bakal dijadikan ahli neraka. Besi orang benci ka pondok pesantren besi engke orang dijadikan ahli neraka. Benci orang ka majelis taklim besi yatlubuhu minhu eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa. Urang benci ka masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakuran gerage buat teuing aing ieu teresep ka masjid teh deuk dijadikeun ahli neraka. Sok geura istighfaran isi kullu syai'in yatlubuhu minhu. Kullu syai'in iya dawuka nafsi cok gerah ketika orang geus bersih makolbu teh engke teh ketika trong zuhur sarwajeng aya nu adzan teh Allahu akbar lebaik mangga Gusti abdi bade Gusti tuh geraheun dan breng kolbuna heula istighfaran masyaallah kan anu ribut bae pamajikan jeung salaki kolbuna teu beres kolbuna sok tunjuk kolbuna ji atuh lamun kolbuna rapi mah jamol aya naon di pamajikan teh nikmat jeung santri ngeunaheun kula sok lalagaan jeung santri jeung kiai jeung saha kula mah insyaallah moal aya naon ka Ki Subandi ka Ki Jamal kage ku akrab tuh masalah jasa jeung Haji Pandi teh kiai saruanya nage kiai umroh maksudna ugal masuk dikekeun we ka mana kiai kitu contohna teh atuh aing mung kiai mah ku yai atuh ieu masalah maksudna jeung sasana mantap ulama akrab jeung ngaji ombi jeung bupati akrab jeung gubernur akrab jeung kapolda akrab sebab naon eueuh hahalang nyana urusan kula adupun urusan kepemerintahan jeung kenegaraan atuh kula rakyatna nyana atasanana masalah ketika nyana mere teu diterima ku kula mah sakalikeun diterima tah dibikeun ka ieu dan mantak nyana naon teu kekerlekat asal subuh bae ka mana yang budak iya sebeteng duit polisi ka jeung kumaha kumaha aja pendi mangga sieun ngaji mah ngaji geus teu jauh kaler kidul mun ditanya tadi naon dibahas wallahu alam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebuah renungan yang diri urang kade urang teresep ka masjid ka majelis taklim ka pondok pesantren ka kiai besi urang endek dijatuhkeun ka neraka istighfar hate urang tidak terkecuali polisi TNI PNS pedagang petani kiai kabeh komo lamun urang aya hasud-hasudan kade istighfar bisi sakumaha bahasa nu tadi kullu syai'in yatlubu mamin panjang mun kukula dicaritakeun qaedah eta melalui bahasa toriko
anu bakal usul ilallah sakadar kupasan-kupasan cangkang supaya kaharti sok urang teh selalu digerokeun ku sagala rupa. Adapun urang nyubadanan jeung henteu tergantung nafsu-nafsu urang kabelah dieuna sing hade mun urang benci-benci ka ahli ibadah, ka tukang ibadah, ka pondok, ka kiai, ka ustad, ka santri, kadek bisi urang endeup dijadikeun ahli neraka. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Sok tafakuran para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diuk di masjid di hadiran di sekelilingna dengan tujuan bahwa memberitahukan ieu masjid selesai dibangun khususna jang urang parahu. Mudah-mudahan ieu masjid di akhirat jadi parahu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok ibu jeung bapak dukung bangunan masjid ieu. Besi bapakna caran ka masjid sakumaha Haji Jamal tadi toel udang masjid noelna handapeun bujal gege utek-utekan sorangan. Ayo tolong ke masjid ente batu. Ayo para jamaah kaum muslimin hatur nuhun pisan sim kuring tiasa hadir di dieu gitu ngahiji jeung ahli-ahli di dieu khususna umumna jeung sadayana nu aya di dieu. Mudah-mudahan nu hadir di dieu urang dicatet ku Gusti Allah melalui malaikat dijadikeun catatan wasilah salamet urang jaga di akhirat. Ini digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.